Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, urang patepang deui dina pangajaran basa Sunda pikeun kelas 5 SD Islam Sahabat Ilmu Karawang. Mugia urang sadayana aya dina kasehatan. Amin ya robbal alamin. Dina dinten ieu hayu urang sasarengan diajar ngeunaan istilah geografi. Tujuan kita belajar hari ini yaitu yang pertama, siswa mikaweruh karena istilah geografi. Nu kadua, siswa mikaweruh karena contoh-contoh istilah geografi. Tujuan kita belajar yang pertama supaya kita memahami, mengenali istilah geografi, dan yang kedua mengenal contoh-contoh istilah geografi dalam bahasa Sunda beserta artinya. Naon hartina geografi teh? Geografi teh asalna tina basa Yunani. Tina kecap geos anu hartina bumi sareng kecap grapein anu hartina gambaran atawa pencitraan. Jadi geografi teh hartina ilmu anu ngagambarkeun atawa ngajelaskeun kaayaan di bumi. Jadi istilah geografi istilah anu digunakeun pikeun ngagambarkeun atawa ngajelaskeun kaayaan nu aya di bumi. Tah ayeuna hayu urang sami-sami mikaweruh 10 contoh istilah geografi dina basa Sunda. Nu kahiji alun-alun, tanah lapang hareupeun kacamatan atawa kabupaten. Tanah lapang yang berada di depan kecamatan atau kabupaten. Nah, zaman dahulu seperti ini. Di depan kantor kecamatan atau kantor kabupaten itu biasanya ada alun-alun, yaitu lapangan yang cukup luas seperti itu. Yang kedua, babakan, lembur anyar, artinya kampung yang baru dibuat oleh masyarakat yang pindah ke tempat tersebut. Jadi mereka membuka kampung di daerah tersebut. Nu katilu babantar, nyata bagian walungan anu leah tur deet. Babantar artinya bagian sungai yang landai dan dangkal, jadi tidak dalam. Contoh anu kaopat, jungkrang, legok nu jero sarta sisi-sisina burawes. Jungkrang dina basa Indonesia disebut jurang, yaitu cekungan yang dalam serta sisi-sisinya sangat curam. Itu jungkrang atau jurang. Nu kalima, kebon, tanah darat nu dipelakan rupa-rupa pepelakan. Tanah darat yang ditanami bermacam-macam tanaman. Yang keenam, lamping, bagian gunung atau pasir antara puncak jeung tutugan. Bagian gunung atau bukit antara puncak dan kaki gunung, yaitu tugan itu artinya kaki gunung, daerah yang berada di bawah gunung. Nah, disebut lamping. Yang ketujuh, leuwi, bagian walungan anu jero, bagian dari sungai yang dalam. Nah, ini berlawanan dengan tadi bantaran ya, lawannya ya. Ini leuwi, ini bagian sungai yang dalamnya. Nu kadalapan, muara, tungtung walungan di hilir. Muara artinya ujung sungai yang berada di hilir
Ingat, sungai itu mengalir dari hulu ke hilir. Biasanya di hilirnya ini, di ujung sungai itu adalah berbatasan dengan laut. Jadi muara itu ujung aliran sungai yang mengalir ke laut. Disebut dengan muara. Muka salapan, pasir. Pasir, hati-hati jangan tertukar dengan pasir dalam bahasa Indonesia karena berbeda artinya. Pasir dalam bahasa Sunda sama artinya dengan bukit dalam bahasa Indonesia. Tumpukan tanah anu leuwih luhur tibatan sakurilingna, leuwih handap tibatan gunung. Tumpukan atau gundukan tanah yang lebih tinggi dari daerah di sekitarnya, tapi lebih rendah dari gunung. Yang terakhir, yang ke-10, talaga. Kalian pernah mendengar istilah telaga dalam bahasa Indonesia. Nah, telaga ini adalah situ alam nu jadi kumaneh. Artinya danau yang muncul secara alami, artinya tidak dibuat oleh manusia. Dikenal dengan istilah talaga atau telaga. Alhamdulillah, tadi orang tos diajar ngenaan istilah geografi sareng contoh-contohna dina bahasa Sunda. Sakitu nu kapihatur, mugia aya manfaatna pikeun urang sadayana. Hatur nuhun, wilujeng patepang deui dina kasempetan anu liana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.